bade nampilkan drama anu judulna Ciung Jawara. Modipan di naskah drama anu judulna Ciung Wanara. Atur nuhun, wilujeng lanjut. Kacaturkeun di imah badak. Anu jadi sirah kulawarga waktu harita teh nyaeta Arya Kebonan. Anjeunna boga istri 2. Nu kahiji Dewi Naganingrum, ari nu kadua Dewi Pangranyep. Harita 2 anak keur ngandung. Pak. Kunaon? Sok kadarit. Anaon? Sok cara dikelat. Anu bari dicarioskeun. Uni tadi urang duaan ngimpi sami. Mimpi naon emang lah? Dina ngimpi eta urang duaan teh kalagagan bulan teh lagak di Pakuan. Cek Prama mah urang duaan teh menang budak. Ah, kira aku. Nggak bisa babarengan gitu. Cik kurang pariksa ku paraji. Sok kadarieu mangga calik heula di Palindo. Anggasan sakedak abdi bade nyanak tes tetangga. Sok mangga salah nu tipe yang bade di tes.
abi gaduh budak. Punten Pak. Jadi istri Bapak dua-duanan nuju ngandung. Alas ya boy, cik sebutkan lalaki atau apa? Perkiraan ibu mah Pama gak tiladana. Barang nepi kana waktuna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun. Budakna lalaki kasep jeung mulus. Dingaranan Haryang Bangga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun. Diparajian ku Dewi Pangrenyep. Orokna lalaki deui. Tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak babi. Nepi ka saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak babi. Ari orok saestuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku kelereng 3 siki. Terus ditenden dinu hareupeun gubuk butut. Aduh, di babi dibantu sama ngalahirkeun. Sok ieu sakedik deui. Oh, ieu budak teh dipicieun ku abi, terus teh dipikeurkeun jadi babi. Dewi, ieu budak anjeun. Abi ge teu terang nah ieu budak bisa jadi kieu. Nah, jadi kieu. Mirengeuh kaayaan kitu, Arya Kebonan kacida ambekna ka Dewi Naganingrum. Terus nitah dukun lengser supaya maehan Dewi Naganingrum. Lantaran dianggap geus ngerakeun nama baik Arya Kebonan, peda ngalahirkeun anak babi. Dewi Naganingrum dibawa ka dukun lengser, tapi henteu dipaehan ku lengser disalongkeun ka gubuk anu jauh ti imah manehna. Cik mamaehan kan si Dewi Naganingrum. Ya, Kak Eka. Kira aku buka budak babi. Siap, Kak. Sini gitu. Ya, ayo tugasan abi ditah ngabunuh aja, tapi abi mau ngalakukeun. Masa gitu? Abi bade nyetak aja ka desa. Video we nepi ka kondisina aman. Nuhun-nuhunnya lengser. Ari kandaga anu disimpen di gubuk butut eta ditemukeun ku Aki jeung Nini Balangtrang. Barang Nini keur sasapu di hareupeun imah kacida bungahna meunang kandaga teh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kakasep. Gancangna budak teh dirawu di pangku, dibawa asup ka imah na nyaeta gubuk butut teh sarta diaku anak. Ujug-ujug Nini teh nimu budak di hareupeun imahna. Geuat Nini teh ngageroan kaki. Aki kadieu heula geura ieu Nini teh nimu budak. Aki kadieu heula geura ieu Nini nimu budak. Ayo nona sini nih gogorokan wae. Ayo nona Nini. Tingali geura ieu Nini nimu orok Aki. Cika udah tinggal di heula. Awas sia bener nih. Bener geuningan Aki teh aya kalecian. Geus bae antepkeun we eta mah bisi jimat. Tos kitu urang bawa we heula ieu ka jero. Oh, bener. Sok Nini mawa orokna Aki mawa kardusna.
Dina hiji poe, Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini Balangtrang, sabab rek nepungan ka area kebonan. Inditna bari mawa kaleci teh. Barang nepi ka alun-alun, Amprok jeung Patih Purawesi katut Patih Puragading. Nenjo Ciung Wanara mawa kaleci, eta dua patih ngajak ngadu main kaleci. Ku Ciung Wanara dilayanan. Pruk bae kaleci teh diadukeun. Patih eleh nepi ka beakna. Patih dua ngambek barang rek ngontrok, Ciung Wanara ngalenyit. Dua patih buru-buru laporan ke area kebonan. Ciung karek mulang di sekolah. Sanggeus Ciung balik di sekolah, Ciung teh langsung digerowan ku Aki jeung Nini jang ngumpul di ruang tengah. Ciung kali lagi rasa kedeng. Naon Ki? Sok cari heula. Ku Aki teh pan geus diselidiki. Maneh teh budak konglomerat. Konglomeratnya naon? Eta konglomerat teh jelema beunghar. Terus saha konglomeratnya? Pak Arya Kebonan, tah eta teh bapa maneh. Terus kumaha? Maneh teh budak di istri pertamana, ngan dipicen ku istri kaduana. Alah sih. Ciung teh langsung reuwas ngadangu kabar ti Aki. Terus Abi kumaha? Abi kudu milarian heula gitu. Nya cek Aki mah halusna kitu. Heeh, cek Nini oge halusna ka kitu. Nyata satu Abi bade milarian heula nya Ki. Nuhun pisan tos ngurus Abi geometri. Nah Ki. Sok kadenya hati-hati. Tong pohonnya ka Aki jeung Nini. Nuhun. Pak, punten. Pak, punten badi tumaros aya bumina Bapak Arya. Ini bagaimana ya? Semua ini bumi Bapak Arya, ayah pergi naon ya? Oh, Abi aya bicara sih. Oh, mohon sekedap disaurkeun heula. Pak. Pak, itu aya jalmi anu bade serak sareng Bapak. Oh, kamu udah ada sarannya ya? Mohon, Pak. Kan nami anjen udah pora. Nami Abi cium, Abi incung Nini Aki di desa. Ada mana nih tadi? Abi boga kaleci sakti, mau bisa ngelekeun kabeh kaleci nu aya di dieu. Jadi anjen udah dengar kaleci sareng kaleci Abi. Nuhun. Naon taruhanna? Mun Abi eleh, Abi mikeun nyawa Abi jang anjeun, tapi sabalikna mun anjeun eleh, anjeun mikeun setengah harta warisan jang Abi. Kurang lain raja anu sok dikarkan nu jadi. Beser, bawakeun kalecina. Maneh yakin rek ngadu kaleci jeung anu area kebonan. Yakin lah. Soalna kaleci ieu teh jarang dielekeun ku saha. Yang sesuai nama orang adu. Ku kabinekasan dukun lengser, Ciung Wanara bisa patepung deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka pardaya Dewi Pangrenyep teh kanyahoan ku Ciung Wanara. Saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkep sarta dipanjarakeun dina kantor polisi. Sanggeus Ciung Wanara meunang ngadu kaleci jeung Patih, area kebonan Luyu jeung jangjina. Ciung Wanara dibere harta ku area kebonan sabagian, sarta diaku anak ku area kebonan. Ari hartana anu sawarehna deui dibikeun ka Haryang Banga. Haryang Banga kacida ambekna, basanya hoeun yen indungna geus dipanjara ku Ciung Wanara. Dar atuh tarung. Taya nu eleh sabab sarua jagona. Tapi lila-lila mah Haryang Banga teh kadeseh ku Ciung Wanara. Haryang Banga dipindahkeun ka imah area kebonan nu biasa wae.
Tah harita kaayaan imah area kebonan jadi 2 bagian teh. Imah nu badag pisan dicangking ku Ciung Wanara. Ari imahna nu biasa wae dicangking ku Haryang Banga. Ulah mentang-mentang geus ngalakeun sekali cibak ka urang. Geus we nama tempo salah jago. Mark Henry has wrestled his kind of match.